Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun wastapun adis jadi di kelas 10 TKIC kelompok hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Lia Amalia di kelas 10 TKIC kelompok hiji. Tepangkeun wastapun Adilan Arahman di kelas TKIC kelompok hiji. Nepangkeun wastapun Meli Rosa Damayanti di kelas 10 TKIC kelompok 1. Nepangkeun wastapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Saparakanca badai ngawawancara manajer MISP. Apunten Ibu namina saha? Neneng. Ibu Bumina di mana? Bumina di Tariklot Majalengka. Menu anu jadi andalan di MISP naon wae Bu? Ya anu tangkosnya mie SP yang komplit. Terus kalau misalnya dari satenya ya sate. Ada dua divisi di mie SP nya, ada divisi mie sarang divisi sate. Nah jadi yang menu andalan di mie SP menu mie SP komplit. Upami di sate ya sate. Tahun sabaraha KAPI MISP dibuka? Kami terlepas ke tahun 2011. Aya sabaraha anu sok lalayan di KPM ISP? Pelayan ya? Ya. Kami pelayan udah 11 orang, sekarang termasuk kasir. Naon anu jadi naon nu menarik di KPM ISP kanggo pengunjung? Kanggo pengunjung panginten tempat ya. Udah cukup nyaman. Udah nyatus nyaman, pausen lah. Kanggo nongkrong, kanggo nangkring, kanggo ngerjakeun tugas rutin. KPM ISP teh tabu sabaraha dibukana sampai tutup? Upami dibuka kanggo pengunjung tabu 10, dinding deukeun ka tabu 10, tabu setengah 10 nih. Ari cabang MISP tos aya di mana wae? Cabang MISP kan di Cirebon ya? Di Cirebon. Upami sawas MISP dimulai sabaraha? Dimulai 10.000. 10.000. Anu paling mirahna 10.000. Penghasilan per bulan? Omset ya ini ya? Omset kirang langkung 200-an. 200 juta. Tapi itu dua ya, sarang sate. MISP sarang. Ibu aya rencana deui teu buka cabang di Majalengka? Kami di Majalengka mah orderna teu acan nyerosna naon ya, panten di Majalengka mah teu acan aya rencana. Naon nami akun sosial media MISP? Upami di Facebook ya MISP ya. Upami di IG mie spesial pedas. Mie spesial pedas. Iya. Twitternya MISP. Kepanjangan MISP Ibu? Mie spesial pedas. Spesial pedas. Ya. Wawancara di kelompok hiji, apunten jadi aya kalamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.